Iya dengekeun yang ku jeding saradia. Hirup mah tong sok lobating pamikirannya. Lamun maneh boga pamikiran anu membuat maneh ngalamun, entah eta tina masalah cinta, kahirupan, keluarga, wayahna masalah anu kitu teh tong sampai membuat maneh jadi edannya. Entong tong dipikiran rek saberat naon ge eta masalah. Moal bakal cager ku di lamunan mah. Jeung dina cenah cik batur teh pajarkeun loba nu ngomong kieu. Lamun loba pamikiran cenah hayu atuh hiling-hiling. Eleh teh ucing. Bohong eta mah ketang tong didangukeun omongan kitu mah. Nah, jadi intina teh lamun boga masalah cari nyelesaikeun kumaha? Ya enggeus bos santai bae, dangke ge pasti aya jalan keluarna. Nu penting mah yuk semangat yuk. Kasihanilah diri sendiri dan perbaikilah pikiran Anda. Nah, bener teh berdak. Ari sia kunaon ngalamun bae. Henteu teh kunaon da biasa emang gua bae kieu bae ngalamun. Tong sok bohong tangkurak aing nyaho. Coba cerita ka aing sok geura. Tong ngabejakeun saha nya. Ya moal atuh jeung naon aing ngabejakeun. Awe gawe diputuskeun aing jawab pajarkeun teh we ngambek hayang pangmeulikeun cangcut hurung cenah anu bisa kikiceupan. Hah?